Sampurasun baraya saung wayang daraut urang ngadamel wayang golek dawala. Ieu teh wayang golek dawala parantos di Bakalan nanging ieu teh masih keneh ageng nya da kamari ieu teh mah nembe oge nyirian tak kitu baraya kuring mah osok ieu we ke di mana bade digarap teh sok disusul deui kitu. Katamih kamari ieu mah masih keneh baseuh kitu digaringkeun heula. Bilih aya retak aya daun tah ari tos kieu mah engke kakadek deui jadi retakna teh tos kapiceun kitu baraya ieu mah mung meureunan siasat atanapi metodenya. Tah ayeuna lajeng urang deutikan ulang pertegas deui ieu teh bakalanana panginten supados langkung enakeun engkena di mana urang ngarautna teh baraya henteu tarahal teuing ulin perkakasna kitu. Ulin pesona panginten moal naon maksudna teh moal bangga teuing atanapi tarahal teuing. Tah ayeuna urang kadekan deui ieu palebah uluna baraya sangkan naon ukuranna ngepas kitu baraya. Nah tos wae papayan manawai nu masih keneh ageng kitu urang kadekan ieu teh seolah-olah meureunan di ieu nya di ropea atanapi di bebener lah di lelebah kitu. Sangkan nya kitu teh sangkan henteu tarahal kitu di mana urang ngarautna teh. Tah kieu baraya metode kuring mah tangtosna oge benten sareng anu sanes kitu. Benten-benten tah ari jalan mah da ka mana we jalan mah nu penting nepina ka dinya keneh kitu baraya nya. Nah ieu tos diipisan ieu oge pan masih keneh agung masih keneh rubak nya. Ten ulah rubak teuing ulah ageng teuing kitu pas we ukuranana. Enten di mana dipentaskeun teh henteu berat kitu henteu teu cangkeul gitu di mana dipaenkeunna teh ku padalang. Jeung ieu naon soragaang ieu teh kawer nya tapi da natural sih atulah. Wios nya da kadangu meureunan suanten kuring nya. Tah teras wae ieu teh tos bade beres jigana mah. Tuh kanton sakedik deui urang cocogan. Tah teras wae urang rada ipisan deui ieu teh nu palih dieu baraya. Janten engkena teh enakeun nya di mana dirautna teh tuh. Urang emal ku ramo 5 ramo ieu teh. Tah upami kieu mah janten saukuran ke jeung nu atos-atos kitu. Nah baraya urang spill cobi urang caketan kin urang lajengkeun nya dina part anu salajengna nya baraya margi ieu teh durasina panjang teuing tah kitu hatur nuhun cag.